Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang sadayana ieu ti kelompok 3 kelas 12 ATPH hiji bade mereskeun tugas mustika rasa. Nya pertama-tama urang tepangkeun namina hiji-hiji ya mulai ti palih kenca. Tepangkeun nami Abi M Alvin Febriawan. Tepangkeun nami Abi SMKN 1 Bojong Picungnya tos Tararangan Muhammadiyah Herdiana. Tepangkeun nami Abdi Rijal. Tepangkeun nami Abi Wandi. Tepangkeun nami Abdi Iqbal. Tepangkeun nami Abi Dedi. Terus ayeuna urang mulai wae tugasna. Kegiatan.